Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ulejeng wayah kieu. Dina dinten ayeuna urang diajar ngeunaan pedaran bahasan tradisi Sunda. AATT sate acan hidup diajar kanggo ngadamel bahasan tradisi Sunda. Taya lepatna pami urang ayeuna urang pedar heula naon ari bahasan tradisi Sunda teh. Istilah tradisi atau dina bahasa Inggris tradition atau bahasa Latina tradisio diteruskan anu hartosna diteruskan hartina adat kebiasaan atau tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakan dina pakumbuhan masyarakat. Tradisi ilaharna geus jadi kebiasaan masyarakat tiba heula tur geus jadi bagian tina kahirupan kelompokna pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun ku cara diwariskeun ti kolot ka anakna katalepa boh ku cara lisan kalakuan boh cara tinulis. Seueur pisan di tatar Sunda ngeunaan tradisi Sunda anu ilahar diturunkeun ka generasi satuluyna di antawisna aya dongeng, aya kaolahan jeung lain sajabana. Tradisi teh kaasup karena ulikan folklore ya atau istilah folklore dina bahasa Inggris asal kecapna tina folk anu artina kumpulan atau gundukan jeung lore atau tradisi. Jadi folklore teh mangrupa bagian sabagian kebudayaan anu diwariskeun kalawan turun temurun ku cara lisan. Ku kieutina sok disebut tradisi lisan ya. Salajengna dina kahirupan urang Sunda aya kebiasaan anu patali jeung upacara ya daur hirup atau siklus hirup timimiti tika kandungan teras lahir rumaja kawin dugikeun ka ngantunkeun atau nepi maot ku kituna di kahirupan masyarakat Sunda kapanggih aya rupa-rupa acara adat seperti anu kahiji aya adat nu nyiram nu kadua ngariksa anu reuneuh lajeng ngariksa nu ngajuru adat mulasara Bali sunatan ngawinkeun kapapatenan jeung saterusna. Patali jeung adat ngariksa nu reuneuh aya disebut upacara tingkeban atau 7 bulanan jeung acara sejena. Tah. AATT ieu nu bakal mungkin ku urang dipedar perkawis struktur tulisan bahasan. Di antawisna mungkin aya nu kahiji aya bubuka atawa lead, lajeng body atawa eusi, jeung panutup atawa ending. Di bagian bubuka ngaguar kasang tukang nu nulis nulis eta bahasan jeung naon-naon rek dipedar atawa nyaritakeun perkara sejen anu aya patena jeung tulisan bahasan pikeun bahan babandingan. Lajeng ari bagian eusi atawa body nyaritakeun inti tulisan bahasan kalawan gemet jelas jeung dilengkepan ku data jeung fakta atau faktual. Leuwih hade upama dirojong ku referensi bacaan ya pamanggih hiji tokoh jeung potret objek tulisan bahasan. Sedangkan bagian panutup atau ending minangka pungkasan tulisan bahasan. Bagian panutup bisa ku kacindekan nyeritakeun kaayaan kiwari jeung harepan kaharupna. Nah, 3 poin eta urang cepengnya gitu. Dina bubuka teh urang nyeritakeun ka sang tukang naon nu rek ditulis, eusi medar rupa-rupa hal patali jeung eta tradisi jeung panutupna nyaritakeun kacendekan atau nyaritakeun kaayaan kiwari jeung harapan kahareupna. Sate acan urang nulis pedaran ya. Urang pedar heula wangun paragraf dina tulisan bahasannya di antawisna urang langsung wae aya 3 bahasan perkara paragraf nu kahiji sakumaha ku hidup parantos ka uninga paragraf teh aya 3 nya aya deduktif, induktif jeung campuran. Paragraf deduktif nyaeta paragraf anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal paragraf ya. Contona sapertos aya nu dihandap ieu kampung nu legana kurang leuwih 7 hektar jeung kalimah masyarakat jeung jumlah masyarakatna 200 kepala keluarga teh kaayaan kontur tanahna kaitung labil lantaran wewengkonna rada ngalengkob jeung aya di daerah aliran sungai Citarum. Nah, eta pikiran utamana diterangkeun satuluyna ya jangan kitu can kungsi kacaahan atawa kabanjiran ya. Jadi aya di mimiti. Nu kadua aya induktif.
Kampung nu masyarakatna rea kasab kana tani mebel jeung nyiram barang-barang rumah tangga tina kai teh cenah kungsi ngalaman kahuruan dina zaman Jepang. Eta sababna hadeup imana robah jadi make kenteng teu make ijuk atawa eurih deui kawas baheula. Tah ieu pikiran utamana aya di dieu ya. Tah ieu mangrupi kalimah anu ngeceskeun ngeunaan hal ieu. Aya di paragraf campuran ya, di mana pikiran utamana aya di awal jeung ditungtung. Jadi hartosna ditungtungna dicindakeun deui. Tah ieu paragraf awal. Nah, Basa Abdul Manap miang ka Makkah pikeun ibadah haji jeung nyuprih ilmu. Ya, nah di dieu di eceskeun deui ti harita eta tempat tingaranan Kampung Mahmud ngindung ka ngaran Gubah teh. Artosna pikiran utamana aya di mimiti jeung di tungtung gitu. Tah ayeuna urang cobian ya ngadamel pedaran ya. Anu kahiji tadi teh aya nu disebatkeun naon namina teh urang bagi tilu heula nya. Aya lead, body jeung ending. Lead eta napi bubuka. Naon wae eusina lamun hidup kamari medar ngeunaan tradisi siraman, ngarah jeung siraman ya. Tah di dieu mangga ku hidup dipedar heula ngeunaan siraman gitu. Mung di dieu simkuring masihan contohna moal siraman ya. Urang candak wae sawer panganten ya. Urang judulan sawer panganten. Ya. Mangga tengetan ku AA jeung Teteh ngeunaan sawer panganten ieu. Rada susah nya simkuring ngetikna. Lah. Ya. Contoh orang bari ketiknya ngeunaan sawer panganten. Sawer panganten contohnya ya. Sawer panganten teh hiji tradisi nu aya di Tatar Sunda. Tujuanna pikeun ngadurung doa ka anu nya gitu. Ka anu anyaran rumah tangga nu nyampak dina rupa-rupa simbol. Ingat teteh, lamun misalkan bade ngadamel kalimah, ieu kalimahna kalimah pokona ieu. Tapi minimal aya 2 atau 3 kalimah anu ngajentrekeun ngeunaan pikiran pokok tadi gitu nya. Jadi ulah hiji gitu. Tambahan deui 2 atau 3. Tah. Salajengna ieu eusi nya. Nah. Dina eusi ku AA jeung Teteh terangkeun simkuring di dieu bade ngadamel pikiran pokokna hungkul nya. Tangki mangga dikembangkeun. Prak-prakan nyawer panganten misalkan. Tuluy naon wae kalengkepan anu aya
dina sawer panganten. Ya, lajeng anu katilu ya. Saha anu kedah ngajejeran sawer panganten. Upami dina siraman kan hidup parantosnya nyaksian kumaha prak-prakanana ti kawit dugi ngarengsena ta eta nu biasa diterangkeun ku hidup. Si ieu aya panutup urang cobian panutupna nya. Dina panutup contoh sawer panganten kiwari masih kene aya sanajan dina prakanana geus loba dikurangan alatan parobahan zaman, padahal sawer panganten teh bisa jadi siloka pikeun ngajarkeun ka generasi nu anyar rumah tangga sangkan sauyunan silih hargaan. Ieu contohnya teteh. Jadi aya lid bubuka di mana sawer panganten teh diterangkeun heula naon nu jadi tujuanna hidup medar ngeunaan sawer panganten. Eusina bisa prak-prakan nyawer panganten, naon wae kaleng kepanana sapertosna kudu aya koneng, tek-tek, teras beas, kencring, teras beureun ka ayeuna aya door press, parobahanana mangga eta ku hidup di pedar gitu. Saha nu kedah ngajejeran sawer panganten, nah anu can kawin bisa medar sawer panganten. Eta hal-hal siga kitu anu kedah ku hidup di pedar dina eusi. Teras dina panutup sawer panganten kiwari masih keneh teh aya sanajan dina prak-prakanana geus loba dikurangan alatan parobahan zaman ya. Tah teras saupamina parantos rengse maka hidup parantos paham hidup tiasa ngerjakeun ngeunaan pedaran ieu pancen nya urang tulis. Pedaran ngeunaan tradisi ngaras jeung siraman ya. Damel pedaran ngeunaan tradisi ngaras jeung siraman anu fungsi dipraktikkeun ku hidupnya. Ku hidup. Mangga ieu pancena dikerjakeun ya. Hatur nuhun kana samudaya perhatosanana, hapunten samudaya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.